Ayo Ayo. Pokoknya terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kene asa papanggih jeung urang dayeuh. Si Abdullah imut bari ngomong lelaunan. Kumaha nyai? Kanu tepang di jamban teh tara eling nyepiah seuri bari tungkul. Beuh Kang, kuring mah ulah dipariksa deui. Ti barang pindah ka dieu teh aya pisan pohonna. Cacakan mun kuring lain awewe mah meureun kumaha. Ngan eta bae awewe mah gede wiwirang, gede dinding paminting teh Kang. Sameureun cek sindiran mah kaduhung kuring Kalembang ka Cibiana. Ari geus kieu mah kantun ripuh sorangan. Cau amon di korangan malah ti kapipir-pipir. His ari nyai ulah kagungan manah kitu. Moalnya nepi ka teka terusan. Saya tuna mah akang datang ka dieu teh lain rek dagang-dagang teuing ieu teh. Eta mah sambilan bae dipiwarang ku aom ieu teh. Nya eta dipiwarang nyarita ka nyai yen aom teh teu kinten hoyongan tepang. Sagokeun bae saurna ti nu sakitu anjeunna teu tahan. Ali saestuna mah akang teh mah geus bosen. Da datang ka ngaguk-guk cara budak nangis da depan akang. Ngan pokona kumaha bae ayeuna mah lain kitu timbangan akang mending tepangan bae sakedap mah supaya nyai ulah jadi kasawat di ditu ponya kitu deui tah kitu nyai. Permios batunya karaka sawengi mah atawa dua wengi kumaha tah permios karaka mah haturkeun we ibu teh damang kitu atawa sareng raka oge teu naon da jelema mah moal kahelokan akal jeung deui kapan aom teh sesat putra menak ada dibere nyeri ati ku urang mah bisi mata kumaha onam nyai sing nya kana salira cek si Abdullah kalayan daria. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga urang teraskeun wilujeng ngabandungan. Tah gitu kumaha nyai? Tanya si Abdullah deui. Nya eta Kang. Yaktosnya mah kuring teh geus teteh kadan. Dina awahing ku bingung. Cicing bae di dieu teu betah ari diajak balik Kang Kusen teh teu daekeun. Atuh tungtung nama kuring teh tina kieu-kieu teuing mah rek minggat bae. Pegatnya pegat jeung Kang Kusen da kumaha atuh ari teu betah mah. Atuh ari kitu mah nyai langkung sae kitu bae. Sabab ceuk akang mah upama nyai maksakeun maneh calik di dieu bae. Engkana matak ruksak kana salira. Matak ruksak, matak begang. Matak kagegeringan. Wondening diserahkeun ku raka kon bae da anom keneh ieu. Anom keneh meung penggeulis keneh meung peungcan boga anak deui. Sugan eta nyai geus kakandungan ancan. Encan Kang. Tah komoh kitu mah. Aom oge moal burung kersaeun mihukum ka nyai teh. Bari ceuk akang mah mendingan carogean ka aom. Itu mah putra menak, anak bupati. Sugan bae aya derajat, malah mandar ka hareupna nyai nepi ka bisa jadi nyiwadana. Atawa nyipati. Eta nu ku akang diteteda. Tah kitu nyai. Teu kudu leutik hate. Nya mitra kaum dangu ngadenge kitu lang nyipiah ngaulang. Najan henteu oge ari ka menak mah nyai ngalap berkana bae nyai. Jeung ngaulakeun sepuh-sepuh supaya bisa rada ka tengah. Santeuna itu mah turunanna nu kagungan nagara. Anak bupati atuh nyai. Lain anak tukang dagang. Sumaona lamun nyai nepi ka kagungan putra mah aduh estu piji mateun eta teh.
anu baris ngahibaran ka baraya-baraya urang sadayana. Tah kitu Nyai. Sanggem akang mah eta megera emutan bae. Mitra kaum dangu ngadenge omongan si Abdullah anu samodel kitu. Kabeh asup kana pikir Nyi Rapiah. Tuluy maehna ngomong. Mangga bae nama Kang. Kuring milu. Urang minggat bae mengpeung Kang Kusen dilakeneh pidatanggeunana. Hayu urang minggat bae. Kuring milu. Keun bae kumaha behna bae lah. Keun bae kumaha engke bae. Sae. Da akang teh kapan mawa kuda. Tuh, dituna di sisi walungan. Dititipkeun ka tukang parahu. Mangga ayeuna mah urang buru-buru weh. Cek si Abdullah. Mangga. Engke. Kuring dangdan heula. Ah? Kuring dangdan heula. Naon ka mana heula? Arek dangdan heula Kang. Oh. Tuan sakedeung. Cek Nyi Rapiah bari terus gura-gero ka rencangna. Misnah. Kadia kan eta sangu. Haturan semah bawa kadia. Sina tuang sok dang heula Kang. Kuring rek dangdan heula tungguan. Cek Nyi Piah. Bari gura-giru ka jero pangkengna rek dangdan. Rengse eta terus entep-entep. Tapi anu dibawa teh papakean jeung emas inten bae di petian. Nepi ka 2 peti. Lanjangna teh siminah dititah dangdan deui. Dangdan sia. Urang kadayeuh. Cek Nyi Piah ka rencangna. Mitra kaum dangu sabot Nyi Piah entep-entep. Si Abdullah mah deker bedahar. Sanggeus beres tuluy peti diakutan ku si Abdullah. Ngarah ulah katara Nyi Piah mah teu disalindang-salindang acan. Ari kudana diteundeun rada jauh ti lembur teh. Jeung harita kabeneran teh lanceuk Ujang Kusen keur ka sawah deui. Pamajikanana ongkoh-ongkoh bae sare tibra. Lalaki-lalaki nu sejen ku kabeneranana teh keur jongjon dina gawe di pabrik jeung di kebon. Ari awewe-awewena di jararo imah bae kawantu poe panas hayangeun reureuh mentas di garawe. Jadi mitra Nyi Rapiah minggatna teh eueuh saurang-urang acan nu nyahoeun. Nya pohara lancarna si Abdullah rek maling Nyi Piah teh. Sakitu lungsur langsarna sagala kabiruyungan. Jeung eta teu kapalang gelona si Abdullah teh. Kapan Ujang Kusen teh sasat baraya manehna keneh kajeun laer-laer oge naha nepi ka dipaling pamajikanana. Pohara padahal buruhna teh ngan ukur lungsuran baju potongan wungkul jeung duit rupiahan. Nepi ka Adam laliing tapel si Abdullah teh aya ku kabina-bina. Mana horeng panglayar mah wawatekanna teh kitu mitra. Teu beda jeung bangsat. Najan banda sobat atawa baraya ari pareng bongoh mah nya dipaling bae. Tenempo dulur tenempo baraya asal bisa hasil di mana macok oge perkara kumaha engke bae. Mitra kaum dangu gancangna carita Nyi Piah jeung si Abdullah geus jung indit. Kajeun jauh teu burung cunduk, kajeun anggang teu burung datang. Teu kakocapkeun di jalana. Datang kadayeuh teh geus burit pisan. Nyae cek si Abdullah. Ayeuna bantong tuluy ka Bumi Rama sabab geus burit.
tulug-tulug babarengan jeung akang bisi mata ngaberubahkeun ka manahna ka bumi mah isuk deui bae cibeurang ayeuna mah urang nyiar akal anu alus anu rikip tah kusabab kitu ayeuna mah urang terus ngadeuheusan ka aom bae ambe anjeunna sukaeun manahna ka nyai tambah asih sabab ka mana nyai gumati kana panyaurna jeung lamun di balangka kalihna ujang kusen nyeun perkara ka nyai alah tang tu anjeunna nu mang meunang ke nyai teu kudu hariwang tapi lamun teu buru-buru ka ditu beu tangsu moal ceuk si Abdullah kalayan dari apisan ngomongna teh Mangga atuh kuring mah ngiringan bae. walau Nyi Piah ku sararea tang tu kaharti yen Nyi Piah mangsa-mangsa harita geus taya petana geus teu puguh pikiranana kawantu awewe anu mangminggatkeun ka salakina teh lain perkara leuletikan matak jadi uru ara anu gede kumaha lamun salakina poho nepi ka menggatkeun nyawa atawa ngarogahala sakurang-kurangna ge ditambang mah kudu diborogod moal aya nu bisa nulungan da hukum oge teu ngidinan jeung deui kolot oge tacan puguh ngarempugan kawantu lain jalan hade kusabab eta manehna kapaksa kudu masrahkeun dirina ka si Abdullah kumaha ceuk si Abdul bae saparat-parat jalan tepegat Nyi Piah lumenyap rumejag hatena asa jol bet asa aya anu nyusul sameureun cek saur nu palinter mah lampah salah narikna kana borangan lampah bener matak jadi teger kana hate ku si Abdullah Nyi Rapiah dibawa ka imahna gulang-gulang nu aya ditungtung lembur anu sunni sarta buni pantes tempat panonoban emang nitip si nyai adik kuring ayeuna rek ngadeuheusan kaom ceuk si Abdullah ka gulang-gulang mangga uyang mangga keun bae ieu mah sareng emang tembal gulang-gulang mitra kaum dangu sanggeus si Abdul miang gulang-gulang jeung pamajikanana pakepuk ampar-ampar samak jeung nyengeut damar Nyi Rapiah didiukeun dina samak sulam di tengah imah dihormat-hormat pisan damarna ge nu diasorkeun ka manehna ajugna tamaga palitana tamaga minyakna suuk delesna kapas sagedena nahaon ngarah caang tapi toleh melempem Nyi Piah imut leutik nenjo damar kitu teh da di manehna mah geus tara make nu kitu ari didinya jadi pamidangan demi imahna gulang-gulang teh rada gede oge 5 rohang potonganana julang ngapak tapi teu make tepas teu make jandela teu make pangkeng ngan panto bae hiji umpama ti beurang hayang caang sok nidak bae eta imah nyang hareupna ngaler opat tihang gagajah nu ti jero pangkulonan di bilik jadi jangjang tukang rupana cara pangkeng ngan teu dipantoan eta dijieun goah rohangan kahiji pangkulona dijieun enggon dihareupna teu dibilik ngan pongpok ti kaler dibilik sarohang jadi dina jangjang hareup aya segogan paranti neundeun pabeasan jangjang tukang rohangan pangwetana disegogkeun deui dijieun enggon tukang dijieun enggon nu boga imah ari enggon nu tadi mah kawas enggon papaes bae paranti semah pas sanghareup jeung enggon gulang-gulang nyaeta dina rohangan jangjang hareup aya hawu di parakoan minangka dapurna di luhur make paraseun mitra kaum dangu ari enggon papaes tea mitra
Ti hareupna make reregan Madras Taloki geus lodroh dihuluan ku geron make dipapaesan ti luhurna ku Rarawi Gedah. Di sajeureunana aya deui reregan polos supaya tambah bunyi meureun. Bilik enggon saluarna nepi kana bilik tengah imah. Dikeput ku kasang polos merah jambu jeung salur, tapi ari lebah tengah imah mah make dihuluan deui ku geron jeung dirawiskeun ku Gedah. Kasurna ngagoler dihandap samak polos samak lancar. Ari nu minangka seprena dijieun tina samak sulam, tina siraheunana make suraga keur nyaranekeun anggal supaya ulah nyerosot. Tah mitra, mangga bila anu terang Madras Taloki tah Rarawi Gedah tanya naon deui tah kasang polos tah disebut kok kasang polos cenah geron tah Gedah sama kelancar tah mitra suraga mangga bisa anu terang komentar we tong asa-asa mitra kumargi manggang jujur terang ieu mah terang manggang mah mitra urang teraskeun mitra kaum dangu dina kaayaan imah anu samodel kitu nyipiah nenjo pasang peta imah-imah bati seuri bae di jero atina teu weleh ngocoblak bet ku sagala dusun maklum awewe sok ahli poyokan. Barang kira-kira pukul 7 sore Jol gandek Aom di piwarang nganterkeun duit 10 rupiah. Kanyipiah keur balanja jeung mopoyankeun yen anjeunna bari sumping pukul 8 cenah. Nyipiah liwat saking atohna. Sabab tadi mah manehna boga pikir sieun dilejokeun ku si Abdullah teh. Atuh geus nampa duit mah tuluy nyipiah nitah balanja ka pamajikanna gulang-gulang. Nyadiakeun keur dahareun ari manehna tuluy mandi dianter ku gulang-gulang lalakina. Balik ti cai tuluy make-make nu harade kawantu baris kasumpingan menak. Bat manehna mapatkeun asihan ngarah Aom tambah asih. Pelet aing sila geuteureup. Deuleu teh runcang deuleu di deuleu ku sifat rasa. Rasa sia rasa aing rasa sia benang ku aing. Buah kopi buah cempedak ngopi barudak. Cenah eta mah tungtungna nah kana kopi gitu mitra. Eta mah naskah ditambahan ku Mang Anggang. Cenah cek nyepiah bade ngagak-gak seuri dalenggakan. Mitra tidinya mah pek dahar ngariung jeung gulang-gulang awewe lalaki. Ari gulang-gulang teh geus kolot tapi teu boga anak hiji-hiji acan. Imah-imahna peduduan bae anu matak anu mawi hulu botak katinggang awi mitra. aduh kumaha ieu teh cagor anu matak ari jelema teh ngan nyaah heuh ka jelema teh mehna sok nyaah wae ngan resep wae mitra da ku sabab teu boga anak teh maksudna mah rek mihapekeun maneh katambah jeung bakatna jelemana biar budi. Mitra kaum dangu geus pukul 8 Jol Aom sumping barang ningali kanyipiah ti pantok keneh oge manehna geus ngagelenyu bae. Bagi hapiah ngageuseubeul teuing saurna. Nyipiah teu ngawalon tungkul bae bari mando semu isin. Gek Aom calik ngarendeng jeung nyipiah. Wayah kumaha datang? Saurna deui. Tadi tabuh genep. Nah manehna nyabari laila teuing. Sanesnya abah tapi pindah.
nya teganya ke kami tapi kaninggalkeun pindah. Tega bae da sanes baraya. Ya kitu bae manehna mah nu dipikir dengan kabarayaan bae da puguh bogoh mah henteu. Kami oge ngarasa yen kami ambon sorangan. Ari seug kami mati sajung maneh nepi ka ayeuna oge. Tayap pohona kami mah. Beak beurang, beak peuting dipake mikiran manehna. Mun ti beurang mindeng ngaluangkeun gawe teu ari balas ngadaweung ulang jentul henteu puguh. Sumawa namun ti peuting mah mindeng pisan henteu sare sakerejep-kerejep acan. Teras nepi ka isuk dipake lalamunan. Kumaha pirasaeuna namun diri kami laksana bisa mihukum manehna. Meureun tengtem pikiran meureun ti berama manahan. Hirup asa nepi ka tutugna. Ceuk Aom Usman kalayan Daria. Bari pok deui ngomong. Najan parang bisa hees. Tapi tara pisan tibra. Sabab manehna ngan kasasarkeun kagunamkeun bae. Sumawana kaimpikeun mah. Geus unggal hees bae ngimpi tepung jeung manehna. Cacarita silih tempas, seserian, gogonjakan, asa eukeur dikieuna. Lewat saking pikir kami suka bunga. Tapi ari lilir sidik yen maen eueuh. Ngan segruk bae kami ceurik bari ngagugulung-guling. Tah, ku kituna maneh eueuh bae kami geus nyamarkeun barang siang pondok umur. Dipake gering nang tunggalang layung. Ngan hadena aya nu bela pati dulur kami si Abdullah. Nepi ka bisa ngadatangkeun maneh ka dieu. Ayeuna mah dibelaan pecah dada kami moal warat pisah deui jeung manehna. Gamparan mangga bohong. Wangsul nyipi bari pok ngalahir deui. Abdi mah teu aya ngandel. Moalnya gamparan kagungan manah kitu. Ditambah henteu eta naskana kumaha nganggang. Henteu demi Allah henteu. Cek si Aom mitra. Abdi mah teu aya pandangeunana. Rupi awon tur anak cacah kuricakan. Gamparan mah putra menak. Bari nageuseur kene nu gareulis. Upama abdi yaktos ti sadongkap ka gunung teu pisan mendak kamarasan. Nu katinggal ngan salira gamparan. Kopi asa katingali tariko wungu. Daun kopi jiga tariko rawon. Nusuk dianggo pelesir. Estu abi masa marasa. Dikedengkeun anggur lendang. Ditangtungkeun anggur lanjung. Mun keur leumpang raosna kokoleangan. Lir daun kasih lir angin. Eta teh ditambah henteu naskana kumaha nganggang. Henteu demi Allah. Terus kumaha nyai? Cek Om Usman bagi rebeh-rebeh we irungna mitra. Didiukeun ditangtungkeun teh aya pisan senengna. Barang teda teh mirasa. Cai asa tuak bari. Kejo asa catang bobo. Mun ngalantung di buruan asa layuan. Balai gede asa rehe. Cek nyipi kalayan Daria. Tah, bareto mah manehna anu nuding ka kami pajar bisa ngalamotan biwir. Ayeuna mah pabalik buta kasari. Kami kita yang percaya ka omongan manehna, saur Om Usman. Sumohon da gamparan mah sasahuran kieu sasahuran kitu oge. Daya buktina. Ari kitu? Ari abdi mah bukti. Geuning ayeuna nepi ka jol ka dieu. Mun teu kaerut kapincut mah moal nya abdi teh kadan. Om Usman ngaraos ka sedek, tuluy nyaur bari mesem. Syukur bae Lis. Ari nya mah nu dipentak ku kami nya kitu. Sumohon tinimbalan kumaha ayeuna pikerseueun gamparan. Demi abdi parantos sakieu nya teh kadan. Ih, kami mah moal waging sir deui. Moal. Kapan bareto ge kami geus ngomong malah geus susumpahan pisan. Ngan kadi ngadaguan beresna bae. Maneh kudu diberesan heula ku salaki. Tah. Kunaha kitu? Gamparan mah maneh geus mimiti rek luncat mulang. Ari kitu? Tadi saurna gamparan dibelaan pecah dada. Ari ayeuna kudu beres heula. Is, lain kitu, Nyai. Nah mending mana jalan beres jeung jalan kusut. Upama geus menang mah diberesan nah jalan kusut oge ku kami moal burung dilawan. Ngan sadurung dereng hayang benang laukna erang caina. Sumohon dawuh atuh ari kitu mah. Ari menggah di abdi mah geus teu aya bereseunana margi ti mimiti parantos kusut.
Kan baik kumaha kami baik. Kan engke ku kami diberesan. Maneh mah motong ngaborongkeun. Nuhun ari kitu mah. Walau Nyi Piah marah mai. Mitra kaum dangu gancangna carita Nyi Piah didinya menang sapeuting jeung sapoe. Nya cindak nama sapeuting jeung salingkuhan mitra. Sumawona saenggeus ditinggalkeun kaum Usman liwat saking ngarasa kalumana teu betah deui bae jeung kesel asa dijual teu payu latambah-tambah hariwang risi sieun nu nyusul geus nepi ka kolotna. Kari-kari manehna eueuh. Turug-turug si Abdullah teu datang-datang. Jadi eueuh nu baris dibawa pakumaha. Tapi basa pukul 5 sore kakarak si Abdullah datang. Teu kira-kira Nyi Piah bungaheunana. Mun geus mah asa dijait di jero guha bae, mani bungangang pikiranana. Geradangdan, nyai, cek si Abdullah. Engke adi geus sareupna urang mulih bae ka Rama. Tapi ulah nyarita jeung akang. Minta diantar bae kitu ka nu kuli urang dayeuh, nya. Nu pulang ti gunung. Arah bae picarita anu beres lah ngarang wae ngarang. Jeung ieu yeuh. Naon Kang? Ieu yeuh. Naon eta teh? Lapis ketan di mana geus deukeut ka bumi kudu dituang. Supaya Ibu Rama asih menang nyareatan ieu teh, cek si Abdullah. Mitra kaum dangu barang geus reup-reupan jung arindit. Mawa nu kuli duaan. Pikeun mawa peti papakean sakalian dibawa bersandiwara. Nyi Piah lempangna dibeubeur leupeut ku karembong. Cetaan nu nyaba jauh bae. Barang nepi ka imah Tuan Haji Abdul Rauf, bus asup ka dapur jalan kapipir. Geus yakin kitu mah si Abdullah terus ngabeng-beos bae balik. Nya kitu deui kuli teh. Buru-buru disina balik supaya ulah cicing bae di tepas dapur. Barang eusi dapur narenjo ka Nyi Rapiah. Teu kira-kira karageteunana raong ngabageakeun. Kadenge ku dulur-dulurna ti jero imah tuluy maroro ka dapur bari tinggero. Acuk cenah acuk datang acuk mulang kitu cek dulurna. Muni ibur. Mani ceurik bari ngarangkulan. Pangpangna adina teh anu kacidapetna ka manehna. Awahing kusono jeung atoh. Atuh teu kira-kira bae ngaguruhna di dapur. Tuan Haji jeung Nyi Haji anu keur aya di pasambeanganana leuwaseun pisan marukanan aya seuneu tuluy moro ari jol kaluar bat aya Nyi Piah. Atuh beuki kaget bae heug dititah ka imah. Jeung saha maneh di ditu? Cek indungna bari ngelapar. Sareng si Misnah bae. Ari ti ditu mah minta dianterkeun ka nu kuli duaan nu pulang ti gunung. Har, na teh jeung akangna. Henteu, da kuring mah minggat. Akang keur di gunung. Kelanan Nyai, minggat kumaha ieu teh? Minggat bae da teu betahkeun bae masing ditambang oge. Nah atuh ari teu betah mah lain ngomong ka salaki nyer tingping ka malangeun. Bebeja mah enggeus, diajak pindah deui ka dayeuh da teu digugu. Waya kumaha ti ditu? Cek bapana. Ti ditu mah kamari. Mondok di warung pepentasan. Da lempang bae henteu tutumpakan. Barang Nyi Haji ngadengi omongan anakna anu samodel kitu, ngan guak bae ceurik midangdang. Aduh, anak aing laki teh ikutan pinanggih jeung sangsara. Aduh, geus bae ayeuna mah
Nyatu oge cicing di imah bae cicing di imah. Pokna Nyi Piah nenjo indungna ceurik asa kasuat nging bae ceurik deui. Nya kitu deui dulur-dulurna kabawakeun. Ongkoh jeung watir ngadenge Nyi Piah nepi ka mondok di warung jeung lempang badarat sakitu jauhna. Tungtungna rame kudu careurik mitra. Cara jeung ceurikan nu paeh bae. Tuan Haji Abdul Rauf ngahuleng telemek teu nyarek. Awahing ku bingung jeung watir ka anak. Tuluy nitah ngaturanan Haji Samsudin jeung geureuhna. Teu lila Ki Besan jeung Nyi Besan geus datang. Iya tuang putra si Rapiah minggat di ditu. Paduduaan bae jeung si Misnah. Tanya anak-anak kuring nepi ka pimanggihan sangsara sakitu. Hadena bae teu dihakan maung di jalan. Saur bapana Nyi Rapiah kawas nembleuhkeun. Kutan, na kunaon nu matak minggat teh? Walon Haji Samsudin reuaseun. Pokona mah teu betah. Ari ngajak balik teu diturut. Eta mah bogan sorangan aya di sangsara ku salaki. Nya dari budak teh betah mah kumaha. Da kumaha lamun nepi ka kegeringan. Lain matak susah sadarea. Benerna jeung pamajikan mah kudu disaul silih hayunkeun. Ari balang siar teh di dieu ge moal kurang pijalaneun rek naon jauh-jauh atuh. Cek Nyi Haji. Mang meunangkeun anakna. Keun bae Piah. Isukan urang ala si Kusen. Urang sina pindah deui ka dieu. Hayo bae ayeuna mah urang balik ka ama ka imah ka ditu di ditu ngadaguan salakina di ditu. Ngadenge kitu mitohana kitu mitra. Nyi Rapiah teu ngawalon. Ngan segruk bae ceurik. Sawengi ieu mah Kang. Rada permios we sina di dieu bae heula. Kuring jeung dulur-dulurna sararono. Cek Nyi Abdul Rauf. Nyaho atuh sae sawengi ieu mah. Tapi isukan kudu ka ditu sareng Nyai bae anterkeun. Kari akang teu mananggung. Sieun ku si Kusen nyalahkeun ka akang ke. Walon bapana ujang Kusen. Sin dipaedo ku anakna meureun. Mangga isukan ku kuring dianterkeun. Tembal bapana Nyi Rapiah kalayan dariah. Mitra kaum dangu mitohana Nyi Rapiah nu teh lian Tuan Haji Samsudin jeung pamajikanana. Teu lila di dinya teh. Malah mah mitra teu kungsi ngopi-ngopi acan. Pokna keur aya perlu cenah. Atuh geus kitu mah tuluy mulang bae. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang menuju menemukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Isukna nepi ka beurang deui Nyi Rapiah teu datang bae ka imah mitohana. Tuluy dititah dipapageun, tapi ku indungna teu dibikeun, malah make ngabijilkeun omongan kasar sagala rupa. Barang ngadenge kitu tinu dititah mapageun. Lain deui Haji Samsudin ambekna. Ajeun teh ngadi teu dibikeun mah mangsa bodoh. Cek Haji Samsudin bari kekerot. Mitra kaum dangu cag heula kaayaan di dayeuh. Ayeuna urang kocapkeun heula di lembur Sekeawi. Harita dina poean Nyi Rapiah minggat, ujang Kusen teu balik ka lembur sabab kapalang gawe.
dulurna jeung wilayat-wilayatna nepi ka burit teu aya nu nganyanaan yen Nyi Rapiah eueuh katangan-katangan soteh geus bada magrib harita teh dumeh di imahna jempe bae sarta poek. Piah nah sararepi kitu akang nangis datang acan digero-gero ku lanceukna eueuh nu ngawalon. Ari di turunan imahna bet poek tuluy diteang pantona bet dikunci ditanyakeun ka batur-baturna kabeh eueuh nu nyahoeun dihantem disaksrak tapi weleh Nyi Rapiah teu katimu. Ari kana minggat ka dayeuh mah taya nu naksir saurang oge sabab sakitu jauhna moal nya ludeungeun pangawak awewe jeung moal nya kadugaeun leumpangna. Da ari tutumpakan mah moal nya sok sumawona di dinya adalah di pakemitan oge teu aya per atawa dokar. Teu kira-kira sararea bingungeunana. Didinya lanceuk Ujang Kusen tuluy ditahan 2 jalma pupulih ka gunung. Beral arindit terumpak kuda. Nyororen gobang sarta marawa obor. Kawantu nyorang jalan nu rada suni. Barang datang ka lembur pasanggrahan, Ujang Kusen kasampak geus sare kakarakreup pisan harita teh. Tuluy digeing-geing atuh maneh ti buburanjat awahing kureuwas. Sumawona barang dibejaan yen Nyi Piah eueuh mah Ujang Kusen mani ngalaper awakna ramoh poe turna nyorojot kawas lilinieun bae. Sameureun ti barang keneh aing teu puguh rarasaan. Asa hariwang angen ratu ka teh sumeredet sumeblakna asa dicocokan ku jarum bae. Jeung waktu rek indit sakitu rayang-reyingna aing teh cacakan mun teu ngingetkeun kaperluan mah meureun moal indit. Aduh nya ieu balukara teh geuningan yeuh, cek Ujang Kusen ngomong di jero hatina. Geus kitu mah mitra tuluy mehna dangdan celakana kuda jung indit tapi pikiran mah geus teu puguh bae. Loba pisan timburuna hate Ujang Kusen teh palang siang pamajikanana teh ngagantung maneh di luhur para atawa ngunclungkeun maneh ka sumur atawa malidikeun maneh ka walungan. Awahing ku teu betah turug-turug ku salaki ditinggal-tinggalkeun. Ari kana minggat ka dayeuh mah teu aya pisan terka ku tina jauhna oge jeung teu aya tutumpakan piraku asa mustahil kitu cek pikir Ujang Kusen dina mangsa harita. Waktosna tanya kapan mitra. Cag heula urang tunda jejer carita dina episode anu ayeuna. Geusan enjing atanapi pageto urang teraskeun deui. Samantawis ayeuna mahkeun urang teudeun heula di handeuleum sieum geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancingas rasana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan dibisobat. pokona mah ulah hilap like subscribe and comment laras pisan Dibisobat.